Motor tadi mogok saga aing mande banges elek pusing aing mah naon anya motor teh laun-laun teuing nyapae di aing mah lah orang bawa ke bengkel coba yang bisa ngapung motor teh lah gimana nya bengkel eta kadinya dorong lah. Assalamualaikum. Tuh. Bos. 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 Woi, Itu motor mogok deui wae. ih, Geus mah elek. naon bensina? Motor teh siga undur-undur. Wah, Hayang siga kapal coba bisa ngapung coba setting deui kumaha ieu teh. kumaha hayang Jadi hayang kieu. kumaha? Jadi kieu, Bos. Motor teh hayang tarik kira Oh. bae bisa ngapung mah. Bisa ngelekeun babaturan urang elek ieu deh. Bawa ka dieu kan beli dia. Sok ya yang di sebalak deui urang hayang bisa ngelekeun babaturan lah nyarakeun di ledek. Deung. Kaboga urang belaan digadekeun gitu pan. Yang ngebuat mananya. Coba buka ini ya. Mana jokna. Jero ge emang geus ya kumpul tuh. Tah, teu dipasangkeun ieu na ge. Naon eta tuh? Ieu teh kiprok. Koplok eta mah. Kiprok. Kiprok. Ieu na pasangkeun. Kiprok geus sok make kacamata teh lain. Kiper jadi kieu Oh. mau masangkeun euy. Bukalah coba yang sok terima beres saya ngapung segala hal. Ya geus lah. Ayo nama ada non sapoe lah isukan cokot deui motor ka dieu. Sabaraha urang teu boga duit ya hayang bisa ngapung we. Baelah 4 juta lah. Nyonya alus Tong motor. 4 juta tuh 3,5 we urang ieu Ya geus lah bae ka maneh mah 5,5 lah. ajik. Ulah mah teh geus 3,5 nya. Hah? 3,5. Geus jadi itu. Geus jadi 6 juta. Nyonya alus ieu motor siap. Ya kabaran deui we. Ah, ke telepon kurang. Sip. Tuh nomorna tuh na itu tuh. Geus aya. Nomor bos mah durang. Bos, urang balik lah ka deui. Duh, kunci lagi di dieu geuning.
2. Di bawah si itu. Oh. Oh, salah. Assalamualaikum. Salam. Bos, kumaha motor geus beres? Ah, ajaran ayeuna. Operasi sabaraha ayeuna? Hah? Operasi sabaraha? Opres non? Operasi sabaraha 150, 200, 300. Proses nanti itu 1.500 ayeuna teh. Bisa ngelekeun ninjau patak mah. Ninjau patak mah leuwih, ieu mah kapal jet. Kapal jet oge eleh ku ieu mah. Wanian. Wanian naon? Itu Wanian standar. tuker tambah. Wah, Sok ayeuna jajal heula. wah nyawa ngadengan suarana kumaha? Yo, ya. Oke. Tempo, knalpot na tempo. Yo. Dengekeun na knalpot. Dengekeun. Kuningan naon suarana kitu mah. Kita Itu suara laun ieu teh. Ieu teh Oh, suara laun. ini luas di jadi ieu make mesin naon ieu teh? Diesel. Make naon ieu bensinna? Ieu mah bensin ge solar. Solar. Leuwih murah. Sok sabaraha enak ieu kurang di tes lah di tes ya. Wah, urang mah kamari weh. Itu karunya pemajikan kabogo di ditu. Oh, nu kamari weh sorana. Sorana etana bayarana. Oh, kudu sesuai. Ya, kurang di depan heula ya ayeuna 100.000. Maknya, dia kerap kita karena 100.000. Ya enggak ya. Ya urang geus beunang ka dieu deui. Oh, tuh, make ah. Heeh. Itu kabogo urang di ditu bising di heurean batur. Naon digadekeun? Nya ngatuh mengan kabogoh mana ka dieu keun di duit teh. Oh, ya urang boga rokok. Ah, baik. Merah rokok ungu ngan 2 bungkus berdua arubuhan nih. Oh, make bawa tah. Assalamualaikum. Salam. Mang, Woi, aduh, aing kemarin cilaka pas tabrakan. di mana? Ai mana saha tuh? Urang teh kamari anu motor bisa ngapung teh geuning. Nu tarik. Heeh. Nu hayang tarik Ya, motorna. urang nanya ka Amang, ai Amang rem dipasangkeun teu? Rem teh dipasangkeun. Oh, bawa reman. Ieu teh cilaka urang mobil. Hanya tapan mana yang tarik. Oh, ai tarik mah tarik, Mang, geus alus. Man rem teh dipasangkeun. Hanya tengah aja ngarah. Malah cilaka. Rem. Aduh, alah nyeri ada. Alah nyeri gitu. Aduh, kurang. Ih, si mah. Kumaha tuh hayang motor teh? Ayeuna motor urang mah geus di ditu, geus di rumah sakit. Ieu ge balik Apa? Tahan. Ayeuna jero motor ditahan. Urang ayeuna balik di rumah sakit teh kabur. Ih, ai mana? Bener enak motorna hayang kumaha deui? Geus urang mah ayeuna mah rek balik heula rek bebejak aing. Rek naon? Aing urang bising melang ngajakeun urang teh cenah tetabrakan pokokna anak balik pokona mah. Oh, rek minta duit ka Inung. Minta duit ka Inung. Oh, Momen betul. beungeut ieu mata ge pecak sabelah. Oh, tuh. Aya Oke, sekalian minta ke Inung hutang nu kamar motor gitu nya. gampang eta mah Ah, sana. siap. Urang balik heula nya. Ah, nih akan sing gila deui. Aduh.